asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah wahul tangke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku kibar siswa yang ngeunaan ibadah jadi kudu dosa heula nya bener oge atau emang setan teh barang kibar siswa asup teh ka imah atunya asup deh ka jero surut motrek-motrek di jero hate ya teh lamun teu maksiat teh mana aya ibadah ngeunaan tetep ya kudu maksiat heula teh di jero hate terus saya nggak bisik-bisikin ya tuh lamun teu sanggup zina jeung teu sanggup ngabunuh mah paling ringan ya mabok lah nah aju cakatena teh ka mana meuli mah itu di dieu tah lurus jalan pengkolan di dinya kan aya warung cewek deui di teu dagang na ge di dinya teh urang Subang bangun aya teh sallallahu wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso anu manehanana teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60.000 santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiyah mah beuh tah mah ambuala ya pabalatak ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ke langit ka 7 teh nyaritakeun keistimewaan kibar siswa unggal poe amalna teh naik ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ka iblis dihandapeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtuh waruntung geus ngan bangun sekean deui ya tetangga saya ditereup aya sekena hiji nya siki seke naon garang-garana caringin raga aja habak cek iblisnya Barsiso hebat-hebat deh muridna kakalayangan di awang-awang nuseje puncan murid nuseje Masya Allah puluhan ribu cek set aing nyawa di mana alamatnya itu Barsiso teh datangnya nama ke udeng-udeng ngaleuwihan ti Ki Barsiso gedena jubahna Ki Barsiso make hijinya nama ke dua aju sorban ka dieu Ki Barsiso mangan sauku datang ka cangkengnya nama datang ka handap ka dieu oh gede jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Ki Barsiso ti mana abdi ti tebih cenah kan aya naon yang ngiring ibadah we sareng mama Didi kabita abdi mah ku mama di mana-mana muridna aya aju abdi marek di dewe ibadah mun aya pagahkeunna atuh ku kiai ditah magahan atuh abdi rek magahan aya tuh dipasingkeun ku nya teh budak nu leutik we pagahannya nya teh ke lamun kadeuleu bagus ke naik ke waduh luar biasa bagahan ngaji eta setan teh waduh bisaan jasa tuh magahan ngajina kadang-kadang di pendopo magahan ngajina jeung Ki Pudoli kadang-kadang di balai desa magahan ngaji kecamatan ya anu bangsa leur we gitu magahan ngaji anu teu leur mah geus kitu dah terus we nyana magahan ngaji insyaallah waktu di masjidna pernah eta iblis teh lupa ting teu balik Ki Barsiso teh pohara amat tamu ibadahna ja aing ge aing asana itu balik-balik mah teu kuat aju pas menang 3 poe teh diajak dahar yuk orang dahar kayu henteu abdi mah moal dahar pan abdi mah lamun keur ibadah cak setan teh geus teu hayang dahar teu hayang naon wih sok Ki Barsiso parah ieu mah wah penting diajak besi erek sare disadiakeun di ditu di kamar aya di hareup atau arek ditukar abdi mah tos sababaraha bulan teu sare lantaran nikmat jasa ibadah wih Ki Barsiso wah
aing ge ieu aing kudu teu sare mah jeung teu dahar teu kuat. Ditanya nu beneran anak ieu kumaha ieu bisa jadi ki abdi mah kuari teh nikmat jasa ibadah teh ninggalkeun dahar jeung nginum jeung ninggalkeun sare cak kibar sisok kula ge ieu kula ieu waya dahar mah dahar waya sare mah sare malah waya ka pamajikan ge biasa ka pamajikan kok ieu mah kuat amat boga kanikmatan kula ngeunaheun jasa ternyata teu dahar teu nginum teu sare teh ibadah teh ngeunah. Waduh cak kibar sisok aing eleh ku jelema ieu wah ayo di deketan ke ieu bisa ngeunah kieu mimitina kumaha emang mimitina kumaha mimitina mata tadina kula teh maksiat ka Gusti sanggeus maksiat aju tobat jadi asal inget ka maksiat istighfar asal inget ka maksiat datang ka ngeunaheun ku ari teh mantap cikula teh jelema sahabat nu teu pernah maksiat tadina ibadah moal ngeunaheun tetep kudu maksiat heula memehna eta nasihat eta kos bener jasa kadengena ku ceuli urang teh kahartipan ku kula ieu manggih nikmat jeung lazat teh baheulana teh ieu teh sok zina baheula teh sok judi sok mabok ku ari tek tobat asal inget kadinya ngebiri gidig asal inget kadinya ngebiri gidig nu mantak teu hayang asal inget we kadinya tak tobat pula teu hayang dahar asal inget we kadinya teu hayang sare nu mantak kuari teu sare teu dahar teh inget we kadinya tak timbul we lazat ngilaheun seakan-akan Allah aya di hareupeun. Widih cak kibar sisong nyelehkeun guru aing mah guru aing ge teu pernah kos kieu dongengna. Terus ngobrol deui kula atuh hayang coba atuh kumaha teh supaya nikmat. Teu masalah sakeuna teh. Nu penting mah atuh asal mun daek atuh maksiat bae heula, zina bae zina heula atuh kieu. Ih, cukup bersih satu zina mah kabae embung atuh. Ngabunuh bae budak bae tuh, budak letik bae bunuh. Jadi engke aya inget-ingetan. Ih, embung. Anu paling ringan mah mabok. Mabok makan teu ngarugikeun sasaha. Ngarugikeun batur henteu kan sorangan doang tak asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah wahul tak engke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku kibar sisok hayang ngeunaheun ibadah jadi kudu dosa heula nya bener oge atuh emang setan teh barang kibar sisok asup teh ka imah atuh nya asup deui ka jero so motrek di jero hate ya teh lamun teu maksiat teh mana aya ibadah ngeunaheun tetep ya kudu maksiat heula teh tanya di jero hate terus ngabisik-bisikin ya teh lamun teu sanggup zina jeung teu sanggup ngabunuh mah paling ringan ya mabok lah tah aju cek hatena teh ka mana meuli mah itu di dieu tah lurus jalan pengkolan di dinya kan aya warung cewek di dieu teh nu dagangna ge di dinya tuh urang Subang bangun aya teh di dieu menor teh di dinya tah eta bae di dinya kena bisikan setan kibar sisok langsung we nya teh tas magrib teh nguluyur teh ka warung aya bener langsung nya meuli minuman bener awewe di dinya nu ngaladenana ge biasa minuman mah nu ngaladenna ge emang awewe wae tiba heula ge tengah kuari langsung ditenggak lek wah oi dunia milikku wah cak kibar sisok yo mantap ya kulantarannya natu mabok tidak ada raja kecuali saya ini raja koang merencengkeun geus bae keur mabok atuh ngaranna lagi aya eta pelayanan teh nah ini makanan gua kan raja ceknya udah buka rokmu nih kok raja ini saya kan raja ntar gua bayar berapa saja pokoknya pengen berapa kamu dibayar nanti jubahku masih gede jore amat tungtung ada budak mabok rak itu ka jubah buka androk dibuka androk nah dalemannya buka waktu dek kabur teu bisa wewe dek di zina punya teh
begitu beres di zina jol salakina goblok berarti jelema ngazinahan pamajikan aing hah teu beres ieu mah ieu terus dicarekan ku salakina begitu dicarekan gelut mu babok jeung salakina aya peso dibunuh ku nya berat salakina beres kan nya mabok nya zina nya ngabunuh cek kibar siswa aduh iblis badidinya terus tenggak lagi cek setan lagi belum seberapa itu kan baru satu sloki tambah lagi lok itu setan ngerahkan masyarakat woi ulah tenang di warung aya nu mabok perzinahan terjadi pembunuhan terjadi kok masyarakat cicing baik setan teh kos gitu provokator Masya Allah atuh kadarinya masyarakat pemuda-pemuda ya bener ya mah awewe ngaku bener di sini bener aya dibunuh salaki kula lantaran nyanana tadina gelut dibunuh aya peso kapiheulahan salaki kula waktu ditewak kibar situ diadili lantaran boga itu kesalahan ngazinahan jeung ngabunuh dipancung kibar situ dipancung kieu bae hanya hendak dibunuh kibar siswa teh keputusanana lantaran membunuh jelema nu bunuh mesti bunuh deui kipancung kieu dol setan datang deui yai kumaha ku ari aduh gara-gara sia aing bisa kos kieu cek ngeunah aing magahan ngaji ibadah kos kieu we kanyalakeun cek setan teh tenang bae heulana nah tenang aing keputusan nepen ieu dibunuh cek gara-gara sia geus aing mah tobat bae ka Gusti Allah kan sasarana hayang ngeunaheun ibadah antu ieu boro-boro ngeunaheun cek teh aing dibunuh kieu saeutik deui asal geus loba tobat sok tobat terus cek nyana teh terus coba ge sujud ge ka kula ge sujud mar sujud na cek nyana wan aing dipancung geus teu kudu dipancung teu kudu kumaha sujud mah bisa bae ku mata bae isyarah sujud bae gerak ge bakal ngeunaheun ge ibadah teh lantaran pan kula guru maneh geus ayeuna mah sujud bae geus ka guru ku ari mah ieu aing maneh teh saha ieu teh kula teh setan tapi setan geus jadi wali setan jadi wali geus pokona mah kuari mah sujud geus gara sujud gara ge sujud ikeun ngarasakeun nyeri cenah awak ieu nya teh asana teu kudu ditembak teu kudu dibacok ke paeh ieu mah ieu sakarat kan geus gara sujud bae ge ngeunaheun ge hayu geus gara sujud geus sujud kicep bae jeung isarah kicep jeung isarahnya bahwa eta teh pangeran disujudan truk hos pae na'udzubillah min mata kulah sok agul ku ilmu ulah agung ku